Lain koy. Bising mana keraya masalah. Pek ngomong. Ulah di dinding clear genang siloka urang teh. Kudu eces jentre sacerewelena euy. Da urang teh dulur. Sampurasun mah. Rampes. Cager Ben. Yuk Ben. Siapa? Alah. Di mana? Geus meuli ayam cikan bah. Rek kilo nyam-nyam di dieu. Menang kan? Ya menang atuh Ben. Kira ngilu dahar. Ngilu sarek esok diampihan ku urang. Kawadah ieu nya banyak. Jeung Empek we. nyam-nyam heula ieu mah ieu kenah. Jeung minum atuh nya. Daguan urang ka dapur heula. Wah, sakalian nginjem garpu. Hoream kotor leungeun. A few moments later. Tah, ieu caina Bet. Nuhun bah. Garpuna mana bah? Tah, ieu garpuhna Bet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon maneh bae? Datang-datang humarurung. Hah? Iya bah euy. Untuk. Wah, nyari untuk itu mah kudu loba barang dahar bae. Tah, loba keneh dahareun. Wah, atuh kana dahareun mah ieu picik ah. Peutik we. Oh. Ani. Ben. Nah, jadi ngilap. Ieu. Dah. Ieu mah kudu cokel. Ada dahar kieu wae. Ketika dicokelan kitu bae. Loh. Atuh moal ge beunang kudu kitu mah bae. Nu kieu ye. Tah, ku ieu. Wajib. Wah bener bi ieu manuk teh awet di mana mah teh. Enggak atuh kudu. Saheula dong ngurusna. Bener. Cek market cek bisaan ngurus manuk mah teh. Ya goy, tong boroni ngurus mana? Ngurus rangga ge kurang parah deui.
oh iya bisa lupa sama. Acan atuh. Jam 12. Puting. Nggak kene atuh boleh kurang nuang gitu. Atuh. Emang mana masang, Beb? Pasang atuh bang, pakai sepeda kieu. Sudah we menang. Kemenangan aja greget nama. Da mun menang mah teu haram katanya. Naon maneh goy? Cicing wae. Atuh seserian beungah hulang maneh mah. Tenang naon be. Kan kieu we. Lain boy. Bising mana keraya masalah. Pek ngomong. Ulah di dinding clear genang siloka, urang teh. Kudu eces jeung teh sacerewelena euy. Da urang teh dulur. Goy, ngomong mun aya masalah mah mumpung loba jalma kieu. Urang teh era rek ngobrol kieu teh lah. Soalnya urusan dalam negeri. Pek we nyarita omongkeun minimal atuh aya pembeberah keur hate maneh jeung pikiran maneh. Kieu bah, Ben. Urang teh geus silu poe. Parasea jeung pamajikan. Gara-gara balik peuting. Nah, kan ini bah. Si goreng si eta nusian ku pamajikan mah. Nah kumaha riwayatna goy bisa balik peuting maneh. Iya bah, kurang diajak ulin ku si Abi jeung ku si Obay ka Pangalengan. Eta ningali lokasi balik na jam 1 peuting. Berarti goy bener cek si Benji. Maneh teh kurang partisipasi pamajikan. Geus kieu kumaha nya Ben, bah. Masalah eta mah urang mah teu kataekan elmuna goy. Kudu kasih abah tah. Masalah kitu mah sugan aya elmuna cik ketrukeun bah. Ari cek urang mah goy. Masalah nu eueuh jalan kaluarna. Nu penting mah urang luntur kolbu leah mana. Daek silih hampura. Sakitu we ti urang. Jika nambahnya kudu kitu urang kudu ngelehan mah. Aya naon ieu? Iya sih goy. Galau. Galau kunaon, Boy? Gara-gara maneh bi bahasa ini ke Pangalengan teh ya, urang jadi ribut jeung pamajikan. Gampang, Boy. Aya akur di jeung pamajikan. Lakuy we. Kumaha Boy? Mana jeung pamajikan geus akut can? Nyeta acan bang. Wah, kamu lewatun atuh pas lihat teh karunya. Karunya naon atuh bay? Oh, karunya
tahun mana bisa ngabagal kayak jadi odol.